wa ila muassisatil mu'hadal mukhtariyah wa ila mu'alifi hadzal kitab nafa'ana Allahu bi'ulumihi nafa'ana barakana wal dinika wal nasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatur rabi'atu. Hari ieu faidah anu kaopat. Yurwa eta diriwayatkeun naon anna rajulan sayaktosna hiji jalma jaa eta sumping itu rajul ila ashabihi ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka pirang-pirang sahabatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaki laporan atawa ceurik curhat lah itu rajul ilaihim ka itu ashab zaujatahu kana kalakuan pamajikanana itu rajul. Faqala teras nyarios saha kullu wahidin saban-saban saiji fi dzalika tina itu madkur ma nyarioskeun kana perkara sami'a anu ngadangu itu kullu wahid minan nabiyyi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ba'asu teras ngutus itu ashab ila zaujatihi kana mendakan pamajikanna itu rajul bidzalika kalawan nyandak berita atawa kalawan mawa itu ma sami'a minan nabi ma'a Hudzaifah bin Yamani serta Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu amin. Faqala teras nyarios saha Abu Bakrin Siddiq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sami'tu nguping kuring Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Kangjeng Nabi lau umirtu lamun diparentah kuring ahadan kahiji jalma ayas juda kana yen sujud itu kudu sujud itu ahad li ahadin kahiji jalma deui atawa kanu sejen la amartu ta pasti marentah kuring almar'ata kahiji awewe antas juda kana yen sujud itu mar'ah li zaujiha kasalakina itu mar'ah. Wa qala sareng nyarios Umar radhiyallahu anhu amin sami itu nguping kuring an-nabiyya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadau Kangjeng Nabi ayyumam ra'atin ari nu mana wae awewe rofaat maksud awe di dieu teh pamajikan rofaat anu narikeun itu imro'ah eta nu narikeun itu imro'ah sautaha kana sorana itu imro'ah fauqa sauti zaujiha dina salureun sora pamajikanna itu imro'ah la'ana tah ngalaknat ha ka itu imro'ah naon kullu syai'in sakur-sakur benda tolaat anu bijil atawa nu nyaangan alaihi kana itu syek naon asamsu panun poe illa antatuba kajabayen tobat itu mar'ah wa tarji'a jeung balik ka jalan Allah itu mar'ah. Ieu nyarioskeun faidah nomor ka opat tina fawaid tina pirang-pirang faidah nikah.
Nomor kaopatna bahwa ayah hiji riwayat nu mana dina eta riwayat teh nyarioskeun hiji salaki anu sumping ka sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuluy eta jalma teh laporan atawa ceurik atawa curhat ka sahabat Kangjeng Nabi, nyarioskeun nyaritakeun tentang kondisi atanapi kalakuan atanapi sifat awon nu janten istrina. Nalika dilaporkeun tiba-tiba aya sabaraha jalmi anu ngupingkeun kana naon anu parantos disangemkeun, termasuk faqala kullu wahidin fidalika dina masalah eta teh ngadangu eta kullu wahid minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, nalika eta jalma sumping ka sahabat nyarioskeun tentang kondisi nu janten istrina, kalakuan istrina, nu akhirna sahabat ngutus hiji utusan anu eta utusan sahabat teh supados nepangan kanu janten bojona. Jadi dibejaan gitu. Itu panggihan salaki pamajikan si anu dia peda kadatangan ku salakina ka dieu gitu. Bari nyanak berita nu sakumaha tadi disangemkeun. Faqala teras nyarios saha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kuring nguping atanapi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh kantos nyarios kieu, yeuh. Di antawisna pepelingna papatahna anu memang ieu penting ku sadaya istri wajib kauninga bahwa dugikeun ka redaksina kieu, lamun teh mah kuring diparentah supaya sujud, supaya tunduk, supaya taat ka hiji jalma atawa ka jalma nu sejen. Lamun urang diparentah siga kitu kan ieu teh nandakeun betapa urang kudu turut taatna karena aturan Allah jeung ka Rasulna, termasuk mungkin kapayuna dibahas turut taat kana jadi salaki. Maka lamun teh mah kuring diparentah supaya sujud ka hiji jalma, maka yakin kuring bakal marentah ka hiji awewe supaya sujud kanu jadi salakina. Artina harkat martabat seorang suami itu betapa besar, betapa mulia dalam rumah tangga. Mata lalaki mah disebut nage imam, awewe mah makmum. Doa nu jadi istri itu nguatan kanu jadi salaki. Cacak eta teh makmum hiji, komo lamun makmum opat beuki kuat salaki teh eta teh didoakeunana dan ngadoakeunana loba. Eta mah alasan hayang nyanung gitu. Waqala sareng nyarios saha Umar radhiyallahu sami tunguping kuring an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi kantos nyarios kieu, ya saha wae awewena, saha wae pamajikanana bari eta nu jadi pamajikan lamun ngobrol kanu jadi salaki sok leuwih tarik daripada nu jadi salakina. Sora salakina oge mun ngageunggeureurkeun teh ereh we ku salakina ku pamajikanna mah, maka la anaha kullu syai'in tolaat alaihi syamsu. Makhluk Allah ngalaknat ka eta awewe anu sorana leuwih tarik daripada nu jadi salakina. Matak lamun aya pamajikan sok curak carek bahkan amuk-amukan kanu jadi salaki, belah dituna hareupeun batur hareupeun umum komo sorana ayeuna ku logikana kieu sora leuwih tarik daripada nu jadi salaki geus dilaknat ku Allah. Bahkan makhluk Allah ngalaknat, termasuk panon poe wae oge ngalaknat. Ku bakat urang berarti kudu hormat jeung kudu alus budi pekerti kanu jadi salaki. Illa antatuba au tarji'a wa tarji'a, kecuali nalika eta nu jadi pamajikan, nalika geus pamajikan teh ngamuk ka salaki dengan suara yang lantang melebihi
suara seorang suami nalika suami narepet tuluy we si pamajikan teh sadar, astagfirullah urang teh bieu teh salah, urang bieu sora asa teu pantes kudu ngaluarkeun boro-boro kudu ngaluarkeun bahasa nu goreng kanu jadi salaki, narikeun sora ngaluwihan nu jadi salaki oge geus teu pantes. Geuwat ta eling, geuwat sadar, maka eta mah teu dilaknat. Sabab langsung harita keneh sadar, harita keneh eling. Matak watarji'a di dieu teh kembali sadar, kembali deui menyadari bahwa ieu teh salah. Ingat deui ka Allah Subhanahu wa taala. Eta. Matak para wanita, para istri-istri di mana wae ayana ulah wantun-wantun narikeun sowanten kanu janten caroge melebihi dina suara nu jadi salaki. Komo lamun ngamuk kanu jadi salaki bari adat-adatan bari gantawang, wah eta geus teu pantas kacida, geus layak eta pamajikan meunang laknat ti Allah, bahkan dilaknatna oge makhluk-makhluk Allah ngalaknat, kecuali eta awewe eta nu jadi istri sadar harita keneh, eling harita keneh, tobat harita keneh, menta hampura kanu jadi salaki geus beres moal dilaknatna. Wa qala sareng nyarios Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sami tunguping kuring an-nabiyya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Kangjeng Nabi, lau annam ro'atan lamun sanyana hiji awewe malakat anu ngamimilik atawa ngabogaan itu imro'ah ad-dunya kana banda dunia, kullaha tegesna sakabehna itu dunia, wa anfaqot jeung nganapakahkeun itu imro'ah ha kana dunia ala zaujiha kasalakina itu imro'ah, summa manat tuluy ngungkit-ngungkit itu imro'ah bidzalika kana itu anfaqot ha kana barang anu geus sinapakahkeun kana jadi salakina alaihi ka itu zawaj illa ahbato kajaba ngalebur saha Allahu Gusti Allah amalaha kana amalna atawa kana kahadiana itu imro'ah, wa hasyara jeung ngumpulkeun Allah ha ka itu imro'ah ma'a fir'auna sartana fir'aun. Ngeri nepi ka kitu, saking nu jadi istri pamajikan kudu hormat kanu jadi suami. Gambaran siga kieu ayeuna, lamun teh mah nu jadi pamajikan teh hartana teh leuwih loba daripada urang nu jadi salaki, bandana leuwih loba daripada nu jadi salaki, mun dina pagawean pamajikan teh leuwih luhur daripada salaki penghasilanana teh, nepikeun ka eta pamajikan teh mere napakah atau mere kanu jadi salakina. Ieu Pak, tah masihan jang bapak da mamah damel mere kanu jadi salakina. Begitu mere kanu jadi salakina eta pamajikan teh ngomong ka balad-baladna, salaki aing mah dibayaan ge ku urang, salaki urang mah dibere ge ku urang, salaki urang mah dibere duit ge ku urang, dijajan ge ku urang, diomong-omongkeun tadi ungkit-ungkit. Maka layak jang eta istri dilebur sakabehan amal-amalanana tina ladang mere kahadean kanu jadi salakina. Artina Allah ngalebur kana kahadean nu jadi pamajikan tina sababiah barang bere kanu jadi salaki, bahkan wahasyaroha ma'a fir'auna ku Allah eta jama atawa eta awewe rek dikumpulkeun engke babarenganana jeung Fir'aun. Gambaran siga kitu eta. Ngaran-ngaran pamajikan menyawayana sanajan pangalana leuwih loba kan daripada nu jadi salaki, selama dia seorang istri turut taat kanu jadi kanu jadi salaki, teu meunang nganggap sepele kanu jadi salaki, sanajan salaki teh pangabogana atawa penghasilanana leuwih rendah daripada nu jadi pamajikan. Nah eta matak jati diri seorang salaki, jati diri seorang suami mah
eueuh deui we kudu boga status daek gawe we eta geus asal daek gawe we ulah nepikeun ka henteu eta harga diri seorang suami ya harga diri seorang suami mah bukti suami tanggung jawab mah daek gawe daek usaha daek kerja gitu. Wa qala sareng nyarios saha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sami tunguping kuring an nabiya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadau Kangjeng Nabi jadi teh salah sawiosna teh papatah ka hiji salakinya ka hiji istri anu mana eta istri teh disumpingan ku utusan sahabat ku pedah aya informasi atanapi aya curhatan ti seorang suami nu salaki nu pamajikanna siga kitu jadi itu keur nyaritakeun pamajikanna hiji jalma nu dicurhatkeun ka sahabat gitu tah dijawab ku utusan sahabat teh ngalangkungan hadis Kangjeng Nabi jadi ieu teh papatah ka awewe anu sok wani ngalawan anu sok ngarendahkeun kana jadi salakina ieu teh wa qala sareng ngadauh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam law anna mra'atan lamun sanyana ari hiji awewe tobahot eta ngarasakeun atawa ngarasakan ngasakan itu imro'ah sadyaiha kana dua susukna yung putingna diteuk-teuk gehel ting krecek susu cenah mah susuna nepikeun ka diasakan lamun ayah hiji awewe ngasakan karena susuna bedul wa amat geus diasakan teh nyuguhkeun eta imro'ah huma kana sadyaiha zaujaha kasalakina itu imro'ah ma'adat maka teka asup nyampurnakeun itu imro'ah eta hakohu soalnya di dia tulisanna hakoha lamun hakoha kana hakna pamajikan kana satu nyambung kajaba kana kewajiban pamajikan ka arti mun kitu nya hakohu kana hakna itu jawaj gambaran kieu si awewe teh ting susuna opat bereunnya ting susuna teh meureun 3 sia teh mah da lamun dina siki ucing manaon ngaran teh mun 3 teh disebut teh naon di lamun siki bobogaan lalaki bobogaan ucing 3 kamu pernah 3 lain nah misalnya teh iya mah saking cinta kanu jadi saha salaki atau ai mah di dina gambaran we mah dibayangkeun nepikeun ka gambaran nu jadi pamajikan ngasakan kana susuna sorangan susuna diteuk-teuk tuluy diasakan geus diasakan disuguhkeun kanu jadi salakina nah eta kaasup nyampurnakeun kewajiban nu jadi pamajikan kanu jadi salaki henteu sanajan ngasakana ku daging sorangan sanajan ngasakana ku harta sorangan ari ngarendahkeun salaki mah teu kaasup kana nyampurnakeun hakna nu jadi salaki kewajiban nu jadi pamajikan artinya betapa kudu hormat nu jadi pamajikan kanu jadi salaki kudu ngahormat kan kamari pernah dibahas lamun salaki urang tukang judi salaki urang tukang mabok kudu turut cara salaki urang na teu salat ai turut ka salaki kudu urusan salat mah jeung Allah karep ngan urang meureun wayahna we Pak netepan heg teu daek Pak wayahna ulah judi anger keneh judi Pak wayahna ulah mabok anger kalakuan mabok keneh wae eta mah keun urusanna jeung Allah Subhanahu wa taala ieu saking hormata kana jadi salaki wa qala sareng nyarios saha Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu sami tunguping kuring Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Kangjeng Nabi ayyuma mra'atin ari nu mana wae atawa saha wae awewena
akhodat anu nyokot itu imro'ah min mata izaujiha tina harta banda salakina itu imro'ah sayan kana hiji perkara illa kana kajaba bukti alaiha ka itu imro'ah naon wizrun dosa sab'ina kalawan 70 naonana sarikon bangsatna teuing salaki pamajikan geus rumah tangga nya ari pamajikan teh rek jajan eueuh duit ngodok we kana saku nu jadi salaki atawa aya duit salaki ngagoler dina naon dina meja dicokot we ku saha teh ku pamajikan teh geus dicokot tuluy dibalanyakeun geus dibalanyakeun di dahar ku manehanana atau meuli tiung atau dipakai meuli senal kumaha eta hukumna maka statusna sanajan nu salaki sorangan ari teu bebeja mah pamajikan kaasup kana maling pamajikan kaasup kana naon tah maling di mana-mana pamajikan nyokot harta nu jadi salaki rek badag rek leutik bari teu bebeja ku nyokotna sangeunahna nyokotna dina pesak baju dina naon deui tas dina calana atawa dina meja pedah ngagoler dicokot teu bebeja dibeulikeun ku manehanana teh meuli seblak jeung sagala rupa ngariung jeung balad-baladna dahar we duh ulah boga anggapan bahwa ieu kaasup kana barang anu alus atau barang nu halal anger kaasup kana naon maling hartina di mana butuh bebeja teu meunang nyokot sanajan nu salakina kan ku logika mah nyatu salaki nu sorangan dicokot sebut maling da teu meunang masih ngalaku mah oge geus aya ku salakina cek salakina sok canak kakarek atawa geusna karena darurat bahkan nepikeun kalamun aya jalma nu barang main ka imah teh nu sumbangan assalamualaikum hek di imahna teh salakina ya di imah salakina ngan ungkul pamajikanana torjol nu minta sumbangan begitu nu minta sumbangan bingung nu boga imah teh ieu dik dibikeun kumaha da teu boga duit ari rek mikeun di mana duitna ada kulantaran hayang mere umpamana teh atawa era lamun teu mere teh ngaratak we di kamar teh kana dompetna kana sakuna kana bajuna aya duit nu salaki dicokot duit nu salakina teh tuluy dibikeun disodakohkeun di kanu minta sumbangan teh mangga ibu ieu ti abdi sabaraha 10.000 ditulis 10.000 maka nu jadi pahalana mah salakina pamajikan mah teu meunang pahala meunang dosa sabab nyokotna teu bebeja nepi ka kitu tah bakat kudu ngajaga kana harta nu jadi salaki tak sok aya paribasa di mana salaki eueuh hiji nu kudu dijaga teh diri sorangan nu jadi pamajikan nomor kedua harta nu jadi salaki kudu dijaga ulah boga pikiran kieu umpamana salaki urang ge eueuh cokot teh kurang mah geus eta mah pohoan si eta mah pohoan ieu mah matak nanyakeun wah geus itu jelas eta mah salah kacida ulah tah dugikeun ka kitu statusna ge naon bangsat sarikon statusna ge wa qala sareng nyarios sahat Tamimud Dari radhiyallahu anhu amin sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadau Kangjeng Nabi ayyuma mra'atin ari nu mana wae awewe qalat eta nyarita itu imro'ah li zaujiha kasalakina imro'ah ma ari naon laka eta pangaboga anjeun layak balu maka mual narima saha Allah Gusti Allah udroha kana panguduranana itu imro'ah yaumal kiamati dina poe kiamat teuing di mana-mana nu jadi pamajikan atau nu jadi istri karena istri nate leuwih kaya daripada pamajikanana salakina di mana-mana aya pamajikan atawa istri
eta si istrina teh hartana teh leuwih loba daripada salakina. Geus rumah tangga ngaler ngidul, nalika geus rumah tangga atau ke rumah tangga teh maklum aya masalah leutik lah, tapi jadi gede biasa sok teu aneh. Nepikeun ka eta nu jadi pamajikan wani ngarendahkeun ka nu jadi salaki. Ceuk pamajikan teh, sok bapak harita keur waktu kawin jeung abdi, bapak boga naon? Bapak mah teu bakena naon, kapan kabehna ge dibiayaan ku abdi, ku keluarga abdi. Tah ngarendahkeun martabat nu jadi salaki. Layak balullahu udroha yaumal kiamah. Kabeh kahadean oge moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Pangabdian kanu jadi salakina leungit arita keneh tah. Ah cenah udah Pak Ustad, salah saha bongana manehna kitu, balikeun atuh salah saha maneh make daek kawin. Leres teu? Kunaon atuh make kersa nikah, pangna kersa nikah ge berarti geus aya komitmen rek naon wae kondisi jeung kumahana nya tarimakeun bahwa ieu salaki urang, ieu pamajikan urang. Nalika nu jadi pamajikan sanajan leuwih munjul tina urusan materina teu bisa ngarendahkeun nu jadi salaki. Eta teh loba nu kitu teh, komo dina di sebagian lah nya, sebagian artis geuningan. Wah, ngerendahkeun salakina teh. Eta mah teu moal naon sok boga beungeut we si eta mah. Wah, beak karep duh. Gusti teuing diameng we kaeban rumah tangga teh. Wa qala sareng ada usaha Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma amin. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadau Kangjeng Nabi ayyumam ra'atin ari saha wae awewena mangga kana anu buktilah eta tetep pikeun imro'ah naon malun atau malun ari harta mangga fatolaba tuluy nyuprih hu kana itu mal min hati itu imro'ah saha jaujuha salakina itu imro'ah famanaat tuluy nyegah itu imro'ah hu ka itu jauj minhu tina itu mal illa mana'a kajaba nyegah hak ka itu imro'ah saha Allahu Gusti Allah yaumal kiamati dina poe kiamat makana perkara indahu anu tetap itu mah disandingan Allah. Naon atuh mah ingdahu teh maksudna mah moal dirahmat ku Allah. Jadi mak dirinya teh rahmat. Moal dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Pamajikanana boga harta, salakina umpamana teh gaji can gajihan cek salakina teh mah cik atuh namut artos heula sakedap. Kewe upami gaduh ku bapa digentosan. Ai cek pamajikan teh tuh hayang ima duit urang nya duit mama ieu mah namut ke digentosan. Kekeh mung tanu jadi pamajikan teh nya teu daek mikeun teu daek mere maka illa mana ahallahu yaumal kiamati ma indah eta awewe dina poe kiamat moal meunang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma indah di dieu teh nya eta rahmat Allah. Teu meunang teu dirahmat ku Allah. Wa qala sareng ada usaha Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu amin. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyumam ra'atin ari nu mana wae awewena atawa ari saha wae awewena khonat eta khianat itu imro'ah zaujaha kasalakina itu imro'ah fi baitiha di imahna itu imro'ah au firasahu atawa dina kasurna itu zawaj illa adkhala kajaba bakal ngasupkeun saha Allah Gusti Allah alaiha ka itu imro'ah fi qabriha dina kuburana itu imro'ah sab'ina alfi hayatin kana 70.000 orai wa aqrabin jeung langir yal naon teh yal sauna anu
nyered atau nu macokan itu sab'ina alfi hayah ha ka itu imro'ah ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamat. Allah karim. Yo gambaran kieu ye san ya. Tak hiji neangan pamajikan teh kudu nu soleh, ulah ngan saukur nu bogoh kudu nu soleh. Syukur-syukurnya nu solehah, syukur-syukurnya solehahnya mogo. Kieu. Di mana-mana hiji awewe atawa sahawae pamajikana anu khianat kanu jadi salakina di imahna atawa khianat dina kasurna. Mana khianat di imahna teh salakina keur eueuh dar pamajikanana ngadon ulin liar ka itu ka dieu teh khianat nya. Dua atawa ku salakina teh diajak gawe. Mamah urang tempur mekprek mah ayeuna oke. Nah, tuluy nolak pamajikanana teh. Mungeun sanggeuk aing mah. Wah, ceuk pamajikanana teh. Moal maka saur Kangjeng Nabi illa adkhalallahu alaiha fi qabriha sab'ina alfi hayatin, kecuali Allah bakal ngasupkeun ka eta pamajikan, ngasupkeun kana jero kubur, bari di jero kuburna disadiakeun 70.000 orai jeung langir yal saunaha nu macokan nu nyeuredan ka eta awewe ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamat. Saking kudu ngahormat kanu jadi salaki. Gusti teuy. Kabayangnya. Matak nu jadi pamajikan mah dititah kudu jadi salaki ulah nolak. Diajak kudu jadi salaki kana kahadean teu meunang nolak. Kajaba dititah kana goreng teu meunang. Mah urang main slot yuk lumayan ya. Mun mamah teu bapak teu meunang sugarna mamah mah euy. Naon hoki ieu lah. Nah, gacor cek salakina ulah eta mari kitu mah ai salagi teu ngajak kana goreng mah wajib turut kanu jadi salaki. Yuh nepi ka kitu nya cenah asok aya kungeunah sok eta teh sok kitu tah we teh tah kitu cenah licik salaki mah kungeunahna nya disangkana teh jadi salaki teh geungeunah akur kapan urang geura lieur lain. Akur dah urang akur lieur urang sorangan ngomong lagi akur sok lieur andi. Mun teu boga duit mun karasanya teu boga duit budak hayang jajan atawa teu boga duit budak gering pamajikan gering kahayang aya hayang ulin eta teh merukankeun teu lieur. Untung teu ngagadekeun bobogaan oge. Ayo teh Gusti obra matak sanajan cepi ayeuna unggal dinten nyanak pepentung wah anger ayo ajeng waqala Amr bin As radhiyallahu anhu sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyuma imra'atin khonat zaujaha fi firashihi illa adkhalahallahu an-nara wa yakhruju min fammiha al-qayhu wa damu was-sadidu. Ayyuma imra'atin ari sawai awewena khonat eta khianat itu imro'ah zaujaha kasalakina itu imro'ah fi firasihi dina kasurna dina ampana itu jawaj illa adkhala kajaba bakal ngasupkeun hak ka itu imro'ah sa Allah Gusti Allah an-nara kana neraka wa yakhruju jeung kaluar min fammiha dina cangkemna itu imro'ah naon al-qayhu nanah wadamu jeung getih wasodidu jeung nanah nu campur getih aya di nu ngahartosan timah ye sami saha wae awewena pamajikanana nu khianat kanu jadi salakina atawa nolak diajak ku salakina mefrek diajak ku salakina gawe cek pamajikan teh hoream hareudang cara rape mama tuh yos mamah mah
kantun siga gebog cau we calik we kieu tah mamah mah. Nah, mung nu jadi pamajikanana teh maka saur Kangjeng Nabi illa adkhalahallahu annaro, maka eta awewe bakal dilebetkeun ku Allah kana neraka bari dina jero bibir dina bibirna teh bakal kaluar getih nanah atawa timah atawa getih nu campur jeung nanah. Ieu teh ngaisyaratkeun betapa urang kudu menghormati seorang suami. Wayana keunda kege aya bagianana. Ieu mah keur ngabahasna pas ngabahas kewajiban nu jadi pamajikan. Kan ieu faidahna tina pernikahan teh seorang suami dihormati, seorang istri ge dihormati. Cara menghormatina cumponan hak nu jadi pasanganna masing-masing ku kewajiban urang gitu. Wa qala Anas radhiyallahu anhu cekap we sakitu margi waktosna lohorna ieu mah rada deet. Hapunten nu kasuhun tina kakirangan kalepatanana teu aya sanes. Mudah-mudahan ieu janten pangiat referensi kangge urang sadayana dina rumah tanggi kalayan janten keluarga anu tentram digarampilkeun rezeki milikna ku Allah Subhanahu wa taala oge pada saling menerima karena kewajiban oge nampi karena katangtosan nu parantos diunggulkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan Al-Qur'anna oge ngalangkungan hadis-hadis Rasulna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagian